Halo guys, baik lagi jeung Abia masih di Kota Berata di kelompok 2. Ayeuna kunaon Abi nu pembukaan sorangan lantaran arodang misah pergina bade ngawawancara salah satu tokoh muda prestasi loba dengan YouTube naging guys. Wah pokoknya mah terkenal lah nyata pandanya ayeuna Abi pergi perjalanan. Oke ketemu jeung teman-temannya. Yeah, I want you, baby. I've been thinking. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arurang di kelompok 2 ayeuna geus jeung Kang Dayat. Kang Dayat teh nyaeta salah satu member dari Black Jack. Anu di YouTube nanti geus boga nepi ka 1 juta subscribers betul. Alhamdulillah di usiana anu bisa dibilang keneh muda geus loba prestasina gitulah. Jadi orang di dia bari nanyakeun beberapa pertanyaan Kang mengenai sosial media. Nu contohna siga nu kahiji menurut Akang naon dampak sosial media ka generasi barudak zaman ayeuna? Menurut aku mah dampak sosial media ka generasi zaman ayeuna teh seueur gitu nya. Pasti dampak mah aya dampak positif sareng dampak negatif. Dampak positifna salah sahiji contohna nya arurang teh gampang menangkeun informasi di berbagai sumber. Terus dampak negatifna nyaeta generasi zaman ayeuna teh gampang terprovokasi ku orang-orang negatif kahasut lah. Misalkan ada Sunda ya. Enggak apa-apa, santai aja Kang. Misalkan aya salah sahiji orang tersangka naon gitu. Terus orang itu tuh disudutkeun tah generasi zaman ayeuna mah seueur anu ikut ngagogoreng. Jadi mudah terprovokasi ku berita-berita nu Kahasut. selanjutnya anu pertanyaan kedua naon is? Nah, nu kedua ge menurut Akang sosial media teh loba manfaatna atau justru salah satu faktor anu ngamundurkeun generasi ayeuna? Sosial media teh loba manfaatna tapi tergantung kumaha urangna make si sosial media teh di hal positif atau negatif. Jadi kumaha arurang makena kitu sosial media mah hari positif, hari negatif. Oke, namun segitu aja Kang. Tidak baik kan? Nah, pertanyaan selanjutnya teh, kan sosial media pasti ada dampak negatifnya. Menurut Akang gimana cara kita ngejauhin dampak negatifnya? Menurut Abi cara ngajauhin dampak negatif di sosial media teh ya arurang teh kudu tong gampang percaya ka batur gitu. Terus tong cepat menyimpulkan sesuatu cepat tuh goreng ya kok kurang lagi gitu siapa mah goreng siapa mah goreng jangan gitu. Jadi gitu. Pertanyaan anu kaopat, saran Akang ke generasi zaman ayeuna? Saran Abi kalau generasi zaman ayeuna mah pinter-pinter milah mana nu positif, mana negatif, mana nu bener, mana nu henteu. Apalagi gunakeun internet di hal anu positif lah. Ulah nu negatif mah jauh-jauhi lah. Terus ya arurang tong nepi ka bawah arus negatif di dampak sosial media eta atau internet.
I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ini gak ada yang ngawancara Kang Dayat, dipanggil Dayat. Kang Dayat teh salah satu member Blackjack di Bali. Nah, di usia bisa terbilang muda, terus loba ngabarikan prestasi lah ibaratnya. Jadi ya gitu lah. Jadi orang bade nanyakan beberapa pertanyaan Kang Dayat seputar media sosial. Yang pertama teh nu kahiji menurut kakak naon dampak anu And there's one thing that I need from you. Can you come